Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang Dewi Sareng Mang Augustin. Wargi sadaya anu sim kuring dipihormat dina denget ayuna sim kuring Mang Augustin medar carios enggal, Vandebur. Pihatur rebunuhun oge ka wargi sadaya anu parantos berkontribusi like, komen, subscribe sareng share, channel Dongeng Mang Augustin. Nyangga keun carios nu kasebat mugi tiasa ngahibur, nyandak pelajaran, oge nyandak manfaat saseeur napi keun teung urang boh tinu sae sareng tinu awona. Kirang langgungna disuhun keun karidoan natur tiasa jembar manah ngahapunten sagala rupi kalepatan tur kakirangan. Mugia janten panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah. Mugia katampi kusadaya kadang wargi, sok sanaos kirang mernah dina ngadongeng keuna. Mangga nyangga keun Vandebur. Bagian kedua. Risma turun tina opletna jadina maah di Jalan Pungkur da supir opletna malawung. Hotel Homanna kaliwat. Tidinya manehna karek naik beca tapi ngan nepi ka Jalan Pasundan da ka alun-alun maah tukang beca nasiu neun. Ditewak polisi nusok jaraga diukut Masjid Agung cenah. Anita. Sanggeus rek ngaliwatan parapatan Pasundan, kadini aya nu gegeroan seberangeun jalan. Lalaki jangkung make baju werk pak koneng bari gugupai ka manehna nitah eureun. Tapi da ngarasa teu wawuh ku manehna teu diwaro. Nepi ka arek maengkol ngaler ka Jalan Pasundan, lalaki eta masih katempo gugupai bari jiga nu rek ngudak, malah harita maah. Saha Anita? Gerentesna. Tapi pas diliuk Dewi, lalaki tadi geus teu katempo. Risma turun ditungtung alun-alun beulah wetan. Leumpang ngulon. Ka jalan dalam kaum nu ditutup. Jalanna gening dipakai daragang kaki lima. Didinya meunang 2 jam maah kukurilingan meuli 2 setel baju gamis nu modelna alanyar disapadan keun jeung tiungna ngarah isukan dina acara karyaan teu matak ngerakeun bibina. Beres balanja jeung jajan. Risma naik bemo. Di hareupeun toko maas 6.
Bemo jurusan Tegalega, terus turun di Ciatawel. Tidinya manehna naik baeca Dewi nepi ka imah bibina anu geus maah gede. Sigrong jaba geus aya panggungan nu gede di deklitan jeung pinuh ku gamelan degung atawa mungkin kiliningan. Eulewo, si cantik kamana heula. Cikeneh Bapak Interlokal, nanya Risma geus nepin cancenah. Di teras imah, bibina geus hariweus-weus bari nyiuman pipina. Ka alun-alun heula, bi. Aya peryogi. Jawab Risma kalem. Balanja heulanya. Percaya ari ka putri kesayangan juragan albiso maah duitna moal beak-beak. Mamah kumaha geus mendingan? Cok bibina Dewi bari nuntun Risma ke kamar tukang. Risma ke didieu weh muun rek dangdan atawa istirahat maah. Kemuun Siska geus balik ti tukang kembang di bejaan. Sok ngasowe heula, bibirek ka dapur heulanya. Tah kitu arinya baka bibina teh kieu. Bibina ngindung. Matak manehna sok betah lila-lila di dieu. Risma terus sasarean heula bari pleng kafikiran lalaki jangkung gede nu ngagupayan tadi. Saliwat oge kasawang awakna nu jangkung sembada. Padahal keur make baju bengkel geus katempo gagahna. Komo muun make pakaian rapi, pasti leuwih ti kitu. Serengeh manehna seuri samemeh panonna ngeleyep, terus ngimpi di bawah manuk Garuda. Ngapung nepikeun ka mega nu nampayak di angkasa. Ari Rahman, harita keur di rohangan Bu Asri. Ngobrol tiluan jeung Pak Dodi nu geus ngadua kalian ngontrol bengkel. Ngomong keun yen ukur toko kelontong digireun bengkel rek dibeuli. Khusus keur Bu Asri ngejual aksesoris mobil jeung motor. Rohangan ibu ngarah leuwih lega. Aya dipanan engke maah, ngarah muun ibu capek bisa sare heula. Kamar mandi oge misah ngarah teu campur jeung pagawe. Kitu cenah bari nyeungeut Dewi Ropona ku korek api. Enya atuh, giwat keun. Mun perlu mah ibu sare di dieu ngarah gampil neang dahareun. Jawab Bu Asri katingalina bungah pisan. Daknya mun di dieu sagala kadaharan deu keut. Hareupeun pan terminal Kebon Kalapa. Ti mimiti tukang sangu nepikeun ka jajanan sakitu ngajenjrengna. Nya, Bapak isuk janji manggihan nu bogana di Bogor. Matak isuk kondangan ka Pagarsi, Ibu Baturan ku Rahman mun era datang sorangan maah. Pak Dodi ngomong kitu Dewi bari kelepus nenyot Dewi ududna. Nyapu Bu Gerangu ari ngomong nu loba duit maah. Toko teh pan pastina harga jutaan, tapi dianggap enteng ku manehna maah. Geus kitu wehnya, Bapak rek ka Cigreleng heula, nempo stok coklat. Bu Asri caan ngajawab, tapi Pak Dodi geus miheulaan ngomong kitu Dewi bari ngadedet-dedet keun maruman rokona nu masih panjang dina asbak. Jung manehna nangtung, ngaleos ninggal keun pamajikanana jeung Rahman nu titadingan sakali dua kali ngomong, eta ogi muun ditanya ku Pak Dodi atawa ku Bu Asri. Maan asbak bawa heula kaluar, bau belendok. Sapa ninggalan salakina, Bu Asri ngomong kitu ka Rahman, bari narik rokna kahandap nu nyingsat waktu diuk tadi. Terus mandi, anteur ibu ka toko hasaram. Ibu rek mauli sapatu keur isuk kondangan. Keun bengkel maasina diurus heula ku si Odoy jeung Mang Usen. Nya, Bu. Jawab Rahman, kaluar rohangan bari mawa asbak nu pinuh ku kuntum roko urut dunungan lalakina. Kuntum jisam sungkul. Isukna. Poe minggu kuduna Rahman pre digawe. Satadina mah rek maluruh Dewi alamat imah Anita.
Tapi teu bisa da bada lohor kudungan teur Bu Asri ka ondangan di pagarsi. Beres sholat lohor, manehna geus mangprung naek motor anyarna, merek Honda keluaran tahun 73. Masih ngencring kene. Merek meunang milih Anita nu ngaduitanana. Ginding, make papakean nu kamari dipangmeulikeun ku dunungan awewena. Kameja, calana jeung sapatuna alanyar kabeh. Sahaweh anu rek nyangka manehna pagawe bengkel, tamatan SD muun nempo tangtunganana ayeuna? Nepi ka babakan Ciparai, Bu Asri geus siap. Make rok satur sapatuna lancip jeung luhur, nu dibeuli kamari. Sapadan warnana jeung baju kaluhuranana. Bu Asri sarua jeung Rahman. Moal aya nu nyangka, umurna geus 40, mun nempo tangtungan ayeuna maah. Paling disangka umur 30-an. Da keur maah geulis, awakna singset tur padet. Rahman oge harita maah meni nyeblak. Melong dunungan kaluhur kahandap. Hayu. Kebalikna anteur ka salon Imelda, sakalian ibu hayang dipencet. Motor disimpen di garasi. Rahman terus mawa mobil Fiat nu pernah diomean ku manehna, maju mulon mawa dunungan ondangan nu sakeudeung ngaretan godeek manehna nu ngagelempeng hejo nepi ka agado. Urut dikerok kamarina di tukang cukur. Di tempat ondangan oge, harita geus mimiti rame. Tata beuhan degung marengan jalma-jalma nu sasalaman, dahar jeung nu parasmanan. Kitu Dewi Rahman. Harita manehna oge karek-rek diuk pisan dina kursi gigireun Bu Asri. Praang. Golemprang teh tukang Yunana kadenge aya piring nu popos. Manehna ngalieu. Nempo anu dia make hijab hejo sawarna jeung baju gamisna hejo. Keur tungkul mulungan beling urut poposna piring. Naha barang awewe eta nangtung, Rahman nu tadina rek ngahuap, nurun keun Dewi sendokna kana piring. Anita. Gerona laun. Tapi bari gelaung, kadengena jiga sihir keur nu di gerona maah. Dageus ngadua kalian manehna ngadenge eta ngaran asup kana ceulina ditambah kaget sanggeus nempo jalma nu nyebut keunana. Anita. Ondangan oge. Ngaran Anita geus disebut Dewi ku lalaki nu nyampeur keun. Nangtung hareu peunana bari nanggeui piring. Panonna lempeng, niu teup antep. Anita? Abdi mah Risma, Kang. Risma ngejawab, heran. Risma. Heuriwi teh meni kamalinaan. Ohnya, motor tos dibeuli mangkukna. Ira harek ditingali, nit. Tapi Rahman ongkoh weh teu percaya muun awewe hareu peunana lain Anita. Awewe nu geus mimiti karasa ngamparkeun harepan ka hareup jeung moal nyangka muun Bu Asri ti tadi panonna ngadelekan. Aya rasa kesel jeung nempo Rahman ngobrol jeung awewe lain salain jeung dirina. Rahman. Sayang. Ayo makan dulu. Sebentar kita pulang. Nahada teuing kumaha asalna, Bu Asri ngomong kitu bari nyamporkeun, terus dituntun. Piringna oge dicopot. Sanggeus sarua diuk, Rahman terus dihuapan jiga ka salakina. Rahman harita rek nolak. Tapi sendok terus didedetkeun kana bibirna. Daek teu daek manehna calangap. Keur ngagayem oge malah Bu Asri terus nyokot salampe dina tasna nu terus dipake ngelap bibir Rahman bari panonna ret Dewi ka Risma nu terus ngaleos ka jero imah. Ngira-ngira eta salaki pamajikan teh saha.
Bu Asri, istrina Pak Dodi. Atasan Bapak di kantor, Riz. Aya naon kitu? Sanggeus Rahman jeung Bu Asri baralik, Risma nyoba nanya ke Abidina. Henteu, Bi. Serasi weh. Jawab Risma bari seuri leutik. Heu-heui serasi. Eta nu maturan Bu Asri lain Pak Dodi, eta maah jigana supir atawa pagawena di bengkel. Pak Dodi mah dus kolot, saumuran emang. Oh. Jawab Risma Dewi nu terus asup ka kamar. Rek sholat lohor jeung kekedengan heula sakeudeung maah. Nah hanya tadi meni nyebut sayang. Timburuk itu. Beres sholat, bari nilepan mukena manehna mikir kitu. Terus seuri Dewi. Ari Bu Asri, sapanjang jalan nepikeun ka salon Imelda di Jalan Ciateul, ngan jamedut weh gawena. Delik Dewi, delik Dei weh panona ngadelikan Rahman nu sarwa salah ti saprak tadi disebut sayang nepikeun ka ayeuna teu diajak ngobrol pisan ku Bu Asri, manehna teu nyaho kudu kumaha. Kamu tunggu di sini saja. Pas turun oge tina mobil, hareupeun pisan salon. Bu Asri ngomong pondok jabat teureugeus. Make basa Indonesia deui. Rahman oge teu ngajawab da karek oge rek ngabejaan muuntas dununganana teh tinggaleun di jok. Teu kaburu pop da Bu Asrina kaburu asup ka jero salon. Ngan sanggeus aya satengah jam maah nungguan. Aya awewe pagawe salon nyampurkeun yen eta tas kudu dibawa ku manehna ka jero. Jangan Pak. Ibu nyuruhnya Bapak yang bawa. Mungkin ada uang atau surat penting. Ceuk eta pagawe salon waktu ku Rahman ditanya kuna online manehna wae nu sakalian mawa. Rahman terus nuturkeun eta pagawe salon. Asup ka kamar nu dihareupna aya tulisan masage. Na ari asup, panon Rahman asa kapeureupeuna nempo Bu Asri keur dipencetan ku awewe kolot nu disaragam. Dununganana harita keur nangkarak bari peureum, ditutupan ku anduk mungkul nepi ka adada jeung pingping. Ieu Bu, tasna. Bari era parada oge, Rahman asup ka jero mikeun eta tas gigireun awak Bu Asri nu terus beunta jeung ngomong. Nya. Keun weh. Lain sakalian bawa botol cai, maan. Oh. Nya. Kedap atuh. Jawab Rahman bari terus keluar rek nyokot botol cai dunungan dina dashboard mobil. Tapi manehna diuk heula dina jok, sakeudeung. Ngatur heula nafas jeung menerkeun heula calana nu beurat kakenca. Geus tenang karek manehna keluar Dewi. Asup ka tempat dununganana di Pauseu. Neun-diun cai gigireun Bu Asri nu harita maah dipencetna geus nangkuban. Teu era teuing nempona. Geus kitu maah manehna keluar Dewi, ningali bapak-bapak keur mukakeun kap mobil Jeep Wilisna nu ti samemeh Rahman datang geus aya parkir di dinya. Kunaon Pak, mobilna? Pira jeunan Rahman nanya, pedah nempo bapak-bapak eta pulunga-polongo jiga nu bingung. Teuing atuh, jang. Teu daekeun hirup. Jaba bengkel jauh. Jawabna bari garo-garo teu ateul. Coba Pak, starter. Ceuk Rahman kitu, karunya, sugan weh bisa ngabantu. Aya kunci 10 teu. Aya meureun. Bisa kitu? Naonna cenah jang? Bawa weh kuncina ka dieu. Jigana mah baut akina kendor. Bapak-bapak eta terus nyokot kantong plastik, eusi parabotan mobil.
Kabeneran kunci pas nu dibutuhkan aya. Terus Rahman maguhan baut akina. Coba starter Dewi. Sanggeus karasa pageuh, Rahman ngomong Dewi nu terus diturutkeun ku si bapak-bapak eta. Tuk der. Mesin mobil hirup. Si bapak turun bari ka tempo beu ngeutna bunga. Nyalaman bari nepuk-nepuk pundak Rahman. Nuhun pisan jang. Mun ewo ujang teuing kumaha, Bapak. Kudu kunaon Bapak ngabalesnanya. Ceuk manehna Dewi bari ngodok saku jiga rek nyokot duit. Tong Pak. Pira oge baut. Sok atuh rek miang maah miang weh. Rahman surti matakna ngomong kitu bari asup kana mobil rek peurum heula sakeudeung maah. Jang kieu weh. Mun ujang boga masalah, tepungan weh Bapak. Insya Allah dibantuan ku Bapak. Tapi samemeh indit, si Bapak eta mere kartu nama ka Rahman. Mangga, Pak nuhun. Rahman narima. Sanggeus mobil Jeep Willys eta indit karek kartu nama ku manehna dibaca. Asep Septian SH, advokat. Geus dibaca maah karek kumanehna diasupkeun kana saku, bareng jeung kaluarna Bu Asri ti jero salon bari biu geutna suraseuri. Hayu, popna bari diuk teh manehna narik rokna heula. Nudukeun gurat beureum dina pingpingna. Teu sabaraha ka temponya. Di isah, pauting rokna tarik teuing. Rahman ukur pulunga polongo, teu nyaho kudu nojos panona atawa terus ditempo nepi ka ajero. Enya, Bu. Rahman ngahirupkeun mobilna, terus ngulon nganterkeun Dewi Bu Asri nepi ka imahna Dewi. Tapi samemeh turun, Bu Asri nyemprotkeun heula minyak seungit kana beu heung Rahman. Tah engke muhun indit Dewi jeung ibu, pake yeu, ngarah badan fresh. Ceuk manehna sanggeus neun-deun botol beureum, dina lahunan Rahman. Parfum merek Rose kaluaran Prancis. Simpen di dashboard mobil. Makaina sate kue. Ibu meuli $100 tah. Tapi sanggeus nutup panto mobil, Bu Asri masih ngomong gitu. Mobil diasupkeun Dewi ke garasi, terus sabisa-bisa nolak ku alesan pura-pura geus janji ka abudakna yen manehna rek balik poe yeu. Nolak pamenta Bu Asri nu hayang dibaturan heula nepi ka abi isah balik ti dulurna, sore. Rahman mimiti sieun ku beuki akrabna Bu Asri jeung manehna teh. Sieun hiji mangsa kalepasan, ngalakukeun kalakuan nu paling dipikaceu-ceu kurobna ngazinahan awewe nu geus boga salaki. Lantaran sadar teu sadar, hate leutikna geus mimiti resep nempo Bu Asri teh. Boh kana kulitna nu bodas lobak, sintal jeung pantes wae dipakean nanaon oge. Boh kana beungeutna nu teu ngabosenkeun, karenceng jiga kulit barudak umur 20-an. Maan kunaon meni loba alesan cingkarunya atuh ka ibu. Maenya sorangan wae di imah. Tapi Bu Asri harita maah satengah maksa dan ngomong kitu teh bari seuri jeung nuntun Rahman ka jero, titah diuk di kursi panjang tengah imah. Bu, abdi. Nu pangahiran Rahman ngomong kitu samemeh Bu Asri asup ka kamarna. Balik ti kamar manehna geus ganti baju ku baju sare, leumpang ka dapur, teu lila geus balik Dewi mawa 2 gelas cai kopi. Maan, Rahman di banjeranana di kotana atawa asup ka jero? Sanggeus gelas kopi diteun-deun dina meja, Bu Asri mimiti ngajak ngobrol. Deukot Bu, sakali naek keretek. Jawab Rahman bari matana ulak ilik ka apa piliun. Diu rarasaan, didinya aya nu ngaliwat. Aya naon,
Maan? Bu Asri nanya, barang ningali Rahman jika aya tetempoan ka abelah kaler. Teu, Bu. Resep weh nempo manuk. Manuk nu sok disimpen di haropieu teh, Bu. Tapi Rahman teu betus mun cikeneh manehna aya tetempoan di papiliun. Ke Bu Asri bisi sieuneun, malah tambah hese engke hayang balik. Enya, Bapak tah, meuli weh mahal-mahal, diurus maahan teu. Jawab Bu Asri. Panonna ayeuna maah niuteup kana manuk, nu keur lelembutan. Inum tah kopina, Maan. Geustis maah moal ngeunah. Tapi teu lila Bu Asri ngomong kitu bari manehna oge nyokot gelas hareu peunana, ngaregot kopi nu panasna geus rada ngurangan. Rahman oge kitu. Malah manehna maah aya opat regot maah nginumna. Ngan kira-kira 5 menit sanggeusna kunaon panonna malah jadi beurat. Kuduna panari nginum kopi maah sok cenghar. Ngan teu lila, panon biasa Dewi malah tambah cenghar ti biasana. Terus anehna nempo Bu Asri teh meni asa tambah geulis, komo pas kancing baju sareena dibuka 2 bagian luhurna. Rahman malah atoh waktu Bu Asri diukna ngadeukeuttan bari seuri. Jiga nu asa meunang taruhan. Prang. Tapi karek oge manehna rek nangkeupan Rahman. Kadingi jiga aya kaca anu peupeus. Bu Asri ampir loncat. Nempo ke arah datangna sora. Singhoreng kaca jendela geus tos blong. Kacana pabalatak di handap. Rahman oge sadar. Terus tetempoan Dewi. Di luar aya nu leumpang. Awewe make dress panjang. Leumpangna ka hareu peun imah. Tapi waktu kumanehna ditempo. Diharap eueuh sasaha. Rarasaan sarua da jeung awewe nu ngaliwat hareu peun imah aing. Grentes hatena bari nginget-nginget Dewi kejadian harita. Nganti saprak kejadian eta. Rahman geus tara daekeun mun dititah maturan Bu Asri dina kaperluan pribadi. Manehna geus siap mun cenah gara-gara eta manehna engke kudu ngalaman dipecat di gawena. Teu masalah tibatan kudu ngalaman Dewi kejadian kitu Dewi. Senang di dunia tapi rugi salilana dan nyaho akhirat mah abadi. Ngan ras kana pau-pausna kaca, pan eta lain kabeneran, tapi ngahaja aya nu maledog. Maledogna oge aneh daku gelas. Hartina nu maledog aya di imah lain di luar. Saha, nya? Jelema atawa? Ditahan Pak Dodi kitu? Tapi galecok hatena nepikeun ka sababaraha poe kaharupna tetep teu kajawab. Lila-lilanya kapopohokeun. Komo Dewi sanggeus saminggu ka tukang manehna panggih Dewi jeung Risma. Kabeneran waktu manehna rek ka apa jagalan, rek meuli kenur keur nyieun urek. Di lawang pasar, paamprok pisan jeung Risma nu angkari bunga jingjing balanjaan. Manehna jiga nu rewas. Molohop jeung euroun tina lompangna. Akang nu kamari dihajatannya. Nu nyangka abdi anitapan. Popna. Nya. Hampura wehnya ari nya mah lain Anita. Ceuk Rahman Semuera. Wios, teu nanaon. Abdi Risma, Kang. Ceuk Irma bari ngajak sasalaman. Ameng atuh ka bumi. Kening kitu? Keur Rahman. Ti harita, jigana eueuh deunu leuwih penting salain mikiran manehna. Mikiran mainnya beungeut jeung pangawakanan meni sarua pisan jeung Anita? Pasti aya sababna atawa sahenteuna aya hubunganana. Leres, Kang.
Abdi teu aya hubunganana sareng Anita. Engke mah kenal keun atuh ka abdi. Risma ngajawab kitu waktu ku Rahman ditanya naonna Anita peuting di maah bibina. Duanana tarereh akrab. Ngobrol ngaler ngidul gejigana tehnya rambung wae. Utamana Risma nu karek ayeuna panggih jeung pemuda anu karasana beda. Keur maah ti awal panggih oge, waktu manehna digupayan ku Rahman keur naek beeca, bari ka manehna nyangka Anita tea. Tidinya manehna geus ngarasa katarik ati, kapentang rasa. Ari keur Rahman, di mana pentingna Risma? Nyaeta lantaran sarua jeung Anita, awewe nu geus mercaya manehna keur ngurus masalah pribadina jeung geus mere duit anu sakitu gedena. Matak waktu Risma ngajak lalajo film di alun-alun. Rahman teu bisa nolak, padahal rencanana poe eta teh manehna rek balik heula ka lembur. Rahman jeung Risma lalajo film anu jam 4 sore di bioskop Nusantara. Film First Love nu maena Telly Savalas keur ngora. Pak Yogi, iya. Karek oge rek asup. Hareupeun nu jaga nyawa keun karcis. Aya lalaki perlenteng ngagiro kitu bari nyampur keun Rahman. Rahman bingung, da teu wawuh. Manehna ngan olohok nempo lalaki hareupeunana. Saya Anton, Pak. Dulu bapak pernah ke kebun coklat saya di Ciamis. Lalaki eta terus ngomong deui kitu bari surah seuri jeung nepakan popo tewian Rahman. Akrab. Anton. Ciamis? Cok hati Rahman da memang teu wawuh, komo deui ngomong Ciamis. Manehna nyaho Ciamis ge keur bujangan, eta oge ngaliwat mungkul waktu naek treuk piknik ka Pangandaran. Tong salempang, carana kegepanggih bari ngalengkah. Modalna tos aya, akang sarupi pisan sareng Yogi. Ngan untung inget kana omongan Anita, waktu Minang Saraya pangeangan keun urut tunanganana nu geus maka keun bandana. Oh, Pak Anton. Maaf saya lupa. Rahman oge terus ngomong kitu. Leunguna ayuna nu nepuk-nepuk pundak lalaki hareupeunana nu tadi nyebut ngarana Anton. Ayo Pak kita masuk. Kalau boleh minta alamatnya, nanti kita ngobrol lagi. Cauk Rahman Dewi, sanggeus ngarasa ngahalangan jelema nu rek arasup. Pak Anton gancang ka tempo gancang ngodok saku, mikeun kartu nama ka Rahman. Nanti saya ke rumah ya Pak. Dina gordeng panto bioskop Rahman oge tarik ngomong kitu. Teu nunggu jawaban, terus naik ke balkon. Biuk pangsisina ngarendeng jeung wano jagulis nu ti tadi teu lesot nyepengan leunggeuna. Isukna di bengkel rame kacida. Timimiti buka, nu ngomean mobil keluar asup nepikeun ka harita maah Rahman jeung nu laina dahar oge sahuap-sahuap da bari ngabengkel. Waktu narek balik, malah Bu Asri menta dianteurkeun ka imah. Nyengcoy duna motor bari nangkeupan Rahman nu peting yeu maah boga rencana rek ulin ka bioskop Siliwangi. Maneha harita maah teu bisa nolak dunungan dan nyaho, be urangna mobil Fiat Bu Asri dipake ku salakina, Pak Dodi. Ngomongna mah VW kombi pakaanana tadi isuk teu hirup. Ayeuna ngajugrug di garasi. Kitu da bapana maah, kana mobil ukur bisa makaena mungkul. Cop Bu Asri nu sanepina ka garasi langsung ngutak-ngatik mobil pakaanana Pak Dodi. Telu biasana harita Bu Asri ganti bajuna ku baju anu sopan, dress panjang. Telu bulikat bolekat jiga kamari-kamari yeu. Naonna cenah, maan? Sanggeus mobil hirup, manehna nanya ke Dewi.
Kabel starterna pegat, Bu. Jika digegelan beurit. Beurit? Beurit timananya, dara rasaan di dieu maah tara aya beurit, Bu Asri jiga nu heran da memang di imahna maah tara aya beurit ti bareto oge. Kitu, Bu. Biasana nu sok sagala digegel maah, beurit nying-nying nu leutik tea abu. Tapi da biasana lolobana di kampung mun beres panen. Jika di lembur abdi, loba. Jawab Rahman nu terus kukumbah leung-leun dina keran hareu peun imah. Bu, balik heulanya, tunduh. Keun isuk mah ibu dijemput Dewi weh, jam 7 abdi ka dieu. Beres kukumbah Rahman pamit beri nyelah motor narek balik ke kontrakanana. Teuing kunaon, poe ieu maah Bu Asri teh tertib. Teu baceo, teu ngahugal ngulah-ngulah jeung nahan Rahman supaya tong balik heula jiga biasana. Manehna ukur ngaheueuh keun. Geus katempo Rahman mangprung di jalan, manehna gegancang nutup gerbang. Terus asup Dewi ke ajero. Bi Isah. Cenah ngageroan pembantu imahna. Nitah tong waka salat maghrib, tapi ngajak bareng salatna. Bu Asri hayang ngamamum ngarah teu kudu loba babacaan da eta geus lila teuing teu salat, ka surat-surat parondok oge para roho. Teuing kumaha jujutanana da eta maah urusan Allah. Tisaprak manehna terang-terangan asa ditolak pangabogohna ku Rahman. Manehna ngadadak hayang ngarubah cara hirupna. Tapi memangna oge Allah maah maha kawasa mulak malik manusa. Tong boro maah ngarubah akhlak Bu Asri. Pan waktu Nabi Musa jeung kaumna, diudag-udag Fir'aun jeung bala tentarana. Cukup ku ngecap kun fayakun. Laut beulah. Nabi Musa jeung kaumna oge salamet saharita. Terus isukna waktu dijemput Dewi make motor ku Rahman, manehna geus dikurudung, make baju gamis nu nutupan aurat jeung teu daek nang keup cangkeng jiga kamari. Nepi ka kantor oge, diukna tertib. Loba cicing jeung ngomong oge ka tempona saperluna. Bos urang, ceulina jigana geus kaasupan gaang miureun. Poe ieu maah asa ayem. Nempo Bu Asri kitu, samemeh nyokot kaleng oli nu di penta Rahman. Si Ode ngarewos ka Mang Usen nu keur nyekir seher mobil nu lain. Ah maneh mah aya-aya wae. Cok Mang Usen, ngadegung keun sirah si Ode nu terus nyakakak leumpang ka tempat oli. Gancang waduk. Bisi si Rahman ngambek. Biasa we atuh Mang, tong popolotot. Hande weulnya, teu bisa noong. Kehed sia. Sia oge nu pambeukina. Doi. Mana oli teh? Obrolan eureun da kadenge Rahman ngogorowok. Sukuna jejengkean ngarapanona bisa ngaliwatan kap mobil nu muka. Nempo si Ode anu lumpat bari masih seu-seurian. Ngobrol naon heula ari maneh jeung Mang Usen, jiga nu barungah pisan. Ceuk Rahman. Leungeuna nojos kaleng oli mesin ku obeng kembang. Tong bujrutnya, Mang Usen usul, mun bisa, Ibu Bos, ganti Dewi cenah make erok. Tong make gamis. Teu sumanget nempona cenah. Kitu teh si Ode rada ngaharewos. Hahaha. Rahman saharitanya kakak. Seuri, jiga ngeunah pisan. Tapi, Bu Asri memang geus robah. Sorena, waktu Rahman menta izin moal asup digawe, alesan sono ka abudak. Manehna teu loba tatanya. Ukur ngomongan. Sok atuh, ka budak kudu heman.
sering longokan ari indungna digawe maah. Kitu cenah, bari mikeun gaji bulanan ka Rahman. Rahman memang dosono ka budak. Beres sholat isya, sang geus nalian sapeda mini nu dibeuli kamarina, manehna langsung indit ti imah kontrakanana. Kabayang, pamajikanana pasti olohok, reus campur atoh, nempo salaki geus kabeuli motor jaba mawa sapedah mini ke ur budakna. Pauting yeu, pamajikan jeung budak pasti harese sare dah hayang gerak isuk dinyobaan naik motor jeung sepeda mini. Pauting yeu, sang geus budak sare oge, manehna bisa meakeun kasono ka pamajikan nu geus 3 bulan teu katoel. Rahman oge geus boga rencana sorangan. Isuk rek mawa maranehna piknik ka situ Cileunca. Pamajikan oge moal dititah masak heula, da isuk di parapatan Cikalong rek dibawa dahar heula di warung sang Wema Enah. Warung paranti dalaharna supir Colt jurusan Cikalong Banjaran. Ketisitu Cileunca rek terus ka kebon enteh boska. Didinya rek dahar kupat tahu nu kuahna kuah daging bari nginum susu murni nu anyar diperes tina sapina. Jam 8 Rahman karek nepi. Imah masih caang bari karasa sepi oge. Nani? Neng? Buka. Sang geus nepi ka hareupeun imah jeung motor geus dipaehan, manehna langsung ngageroan pamajikan jeung anakna supaya mukakeun panto. Tapi ti jero imah, teu kadenge jawaban. Nani? Neng? Sakali Dewi manehna ngagiro bari ngetok imah. Bapak eta teh? Terus karek kadenge aya nu ngajawab. Sorana mah Zainab. Enya Neng, buka panto. Panto tukang weh. Bapak rek liwat dapur. Enya. Kadini Zainab ngajawab gitu. Rahman ge terus nurunkeun sapedah minina, disirandekeun heula dina bilik. Tidinya karek nuntun motorna ka dapur. Budak katempo olohok ti mimiti asup oge. Komo Dewi waktu Rahman ngasupkeun sapedah minina maah. Zainab meni ajrak-ajragan atoh. Ieu keur eneng, Pak. Ceuk manehna bari nyabakan jeung nilik-nilik sapedahna. Nya, keur saha Dewi atuh? Jawab Rahman mangku Zainab. Nyelotkeun panto terus leumpang ka jero. Tos heula ningali sapedahna. Emak ca anui? Di tengah imah manehna nanya Dewi. Teu acan. Budak ngajawab ngan sorana jiga nu beurat. Nyang sangkeun gado kana tak-tak bapana. Rahman diuk dina kursi bari ungsu angseu kana baju budak. Diu manehna asa inget kana seungitna. Seungitnya, Pak. Minyak gaduh hema. Zainab terus rasa. Ngomong kitu ka bapana. Ari Rahman terus weh ngerung-ngerung ke untarangna. Teu lila manehna asup ka kamar sarena. Tumpa tempo ka sayusi kamar nepikeun ka panona antep niu teup botol biur dina meja parantina ningarias. Keemun indit-inditan jeung Ibu Dewi, pake yeu ngarah teu bau. Makena sate kue, mahal. Ibu meuli $100 tah. Terus manehna inget kana omongan Bu Asri waktu balik ti salon Imelda, nyemprot keun minyak seungit kana beu heungna. Botol terus dicokot, kabaca aya tulisan merek Rose. Men parfum. Frank. Sarua pisan. Duit ti mana? Gerentesna. Pak, hayu bobo, eneng tos tunduh.
Tapi Rahman caan bisa mikir panjang da budakna kaburu ngajak di baturan heula sare. Budak nu sono, ayeuna sare aya nu maturan sanggeus 2 poe sare sorangan. Tisaprak indungna geus nyarekan manehna laklak dasar pedah di titah sare di nini, pauting-pauting balik, mergokan aya lalaki gendut keur sare di enggon indungna. Sia mah budak atahwara. Mantangmu dibiakeun ku sorangan. Awas mun bebeja ka bapa sia. Diwadalkeun ka sasak cihang sia. Karasa keneh nyerina waktu harita indung haharewosan kitu teh bari nyekek beu heungna. Isukna indungna indit ninggal keun imah, samemeh Zainab hudang. Terubalik nepikeun ka ayeuna. Bapa, eneng hoyong ngiring ka bapa. Eneng alim di dieu. Abdi alim sareng ema. Ema teunya haun. Ema oge ngam. Kadorong ka nyeri hate nu geus lila dipendem ku sorangan. Zainab jiga nu geus teu tahan-hana. Norolong ngomong kitu bari ceurik inghak-inghakan nangkeup leungeun bapana. Ampir wae kalepasan nyebut sok ngampihan lalaki. Nyarios naon eneng teh geulis. Emaku naon jeung sok naon tadi? Rahman kaget nempo budakna kitu, terus hudang, ngusapan buuk Zainab. Teu, Pak. Pokona anjing mun bapa angkat Dewi. Eneng ngiring, eneng alim sakola di dieu. Zainab ngajawab bari sarua hudang. Ngan masih nutupan kejadian sabenerna. Rahman ningalieun jam. Geus jam 10. Geus pauting. Penyasok, eneng enjing ngiring ka bapa. Tapi ayeuna tos wengi. Eneng bobo heula, di baturan ku bapa. Dongeng keunnya. Rahman ngomong supaya budak repeh heula. Keun isuk mah isuk weh. Terus manehna ngadongeng nepi keun ka akatempona budak teh sare tibera. Rahman lalonan keluar kamar budak, asup ke kamarna Dewi, nyokot botol parfum nu tadi. Geus kitu manehna nempo aya urut bungkus roko nu nguriwel buleut handa peun meja rias. Ji Samsu. Sinani ayeuna ngaroko kitu? Hatena mimiti galecok Dewi bari nyampur keun jandela. Didinya manehna ningali lebu. Ari diambewan bauna bau belendok. Lebu teh terus diusap make curupna. Enya ngaroko jigana. Lebu anyar keneh caan kaibunan. Gerentesna Dewi. Terus lempang ke tengah imah. Ngadayak-dak dina kursi bari mikiran urut bungkus roko jeung lebu sarta botol parfum nu masih dicekel ku leungeun kencana. Aya saja meleuwih maah Rahman kitu. Rewas waktu tak-takna aya nu nyabak. Neng. Sing horeng budakna nu harita nangtung tukang yeunana bari neu teup anteup pisan ka amanehna. Zainab memang titadi geukur pura-pura sare, keur nyenangkeun bapana nu geus usaha nenangkeun dirina. Tapi sanggeus bapana lila teu balik Dewi ka kamarna. Zainab panasaran, hudang ngintip bapana nu guling gasahan dina kursi. Tong nungguan ema, Pak. Da pastina oge moal uih jiga kamari. Zainab terus ngomong kitu bari diuk dina lahunan bapana. Na ari derek-dek teh Zainab nyaritakeun kumaha sikep indung ka amanehna. Timimiti tara mere jajan, sok nenggeulan nepi keun ka amergo keun mawa lalaki ka imah ieu. Matakna anjing mun bapa uih Dewi ka Bandung, eneng ngiring. Panungtung nyaritana, Zainab ngomong kitu bari terus ninghak dina dada Rahman nu mimiti ngaheap. Ambek nyedek, tanaga midek. Du Gusti, dosa naon abdi,
Rahman ngusap beungautna nu geunau. Ngan teu lila manehna nuntun budakna ka kamarna Dewi. Eneng bobo Dewinya. Bapa bade salat heulanya. Kitu ngomongna bari ngagolerkeun budakna. Terus ka acai, wudu. Nangtungkeun 2 rakaat istiqoroh diteruskeun witir 3 rakaat. Menta pitunjuk ka robna. Da manehna ukur ngarti ngan ka Allah manehna menta tulung tur pitunjuk. Ewoh nu lain. Bener. Nepi kaisukna, nani teu balik. Ngan keur ngayakinkeun bener henteuna omongan budak yen aya lalaki ka imah. Rahman nempo heula ka gigireun imah. Didinya manehna ningali kuntung roko meni tambah loba. Manehna terus nyokot 2 kuntung roko eta nu rada baraseuh tungtungna. Diasupkeun kana plastik leutik, terus diasupkeun kana sakuna. Teuing keur naon. Geus kitu karek manehna asup Dewi ka jero imah. Neng, canda acuk sadayana. Simpen di dieu. Keku bapa urang buntel sakalian sapatu jeung buku sakolana. Urang ka bumi ema enehnya sareng bapa. Terus Rahman ngomong kitu ka Zainab. Ari manehna sorangan terus ngaluarkeun motor jeung sapedah minina. Beres nalian sapedah mini kana motorna jeung ngabuntelan baju budak. Rahman ngoncian imah indit ngabonceng Zainab ka imah indungna di Bojongwaru, pamongpok ka jero. Ema mah ukur lalajo jeung mapatahan sabisana. Tapi pan Ujang keneh nu ngalakonan maah. Cenah Ujang rek luluasan nyerenkeun sinani mangga teh teuing, ngan muun ti awalna hade. Engke omat dina waktuna nyarenkeun sinani ka indung bapana oge kade cing hade nya, Jang. Tong ninggalkeun kagorengan. Indung Rahman oge ukur ngomong kitu waktu nyaritakeun kalakuan nani ka amanehna. Cenah si Eneng, sawatara waktu rek di dieu heula, ema maah atoh nu aya. Ngarah ema aya batur. Nuhun, ema. Rahman geus nyusah keun. Keun nangke Senen sakolana urang urus, sina sakalian sakola di dieu. Rahman ngomong Dewi kitu. Hatena geus pageuh kana pamadeganana rek nganggeus keun ngarumah tanggana. Kanyeri jeung kakaselna geus teu bisa dilelemu Dewi. Lain lantaran duriatna nu laas. Tapi manehna teu narima mun budakna salila yeu sering disiksa jeung ditalantarkeun dahar jeung jajana tanpa sakanyaho manehna. Sapopouting manehna guling dasahan, bari neutup anakna nu keur sare. Cimatana teu katahan waktu ngabayangkeun budak di teunggulan. Sare sorangan da indungna tara balik. Diu-diu teuing nasib teh Neng. Harewosna bari ngusapan sirah budak nu dipikanya ahna. Padahal sakola keun weh di dieu. Keun dikukut weh ku ibu. Euluh meureun kacida atoh Nabi Isah ge, da bakal boga cocoan, maan. Bu Asri ngomongna kitu waktu ku Rahman dijelas keun kunaon manehna izin teu digawe nepi keun ka 4 poena. Bu Asri terus talete, Romana marahmai komo lamun ngabayangkeun di imah aya budak awewe. Kahayang nu salilayu diimpikeunana. Ongkoh ngarah Rahman teu kudu bulak balik ka lembur. Mun budak serahkeun ka ibu maah. Ibu oge engke maah moal unggal poe ka bengkel. Mending ngasuh budak. Hayang ngarasakeun kumaha rasana. Kitu cenah. Sumanget pisan ngomongnan. Kebu urang pikiran jeung ngabadamikeun heula indung tur jeung dulur-dulur. Rahman ngajawab kitu.
Memang pantes di pikiran tawaran jeong niat hade dununganana teh dalamun engke budakna cicing jeng ema eneh, siun hiji waktu budak disusulan atawa dicokot paksa ku indungna. Nepi ka tutupna bengkel, masalah budak, caan panggih kumaha jalan kaluarna. Hampir teu ka tempo mun diteras imah kontrakan anyarna geus aya nu nungguan. Risma geus lila gancang Rahman ngawaro. Nembe, Kang, jawab Risma ngagelenyu. Di teras, Rahman jeung Risma ngalobrol, ngabahas Pak Anton nu harita panggih di bioskop tea. Sing horeng Risma ngomong mun bapana kawauhan bapana. Manehna oge pernah ka imah jeung ka kebonna waktu diajak bapana rek ngaborong tangkal coklat nu geus teu produktif atawa afkiran. Nah atuh jiga teu wauh waktu panggih jeng manehna. Pan waktu harita maah, si bapa teu aya, nuju ka Jakarta saurna. Janten teu pendak. Mata kari abdi nuju nyarios teh dangukeun heula. Jeletet, bari ngomong kitu teh Risma nyiwit pingping Rahman nu harita ngajerete, newak leung-leun lemesna. Hihinya, tong bari nyiwit atuh. Ceuk Rahman. Manehna nangtung hareupeun Risma nu diuk dina kursi hoe. Kesel atuh da. Jawab Risma, dangah. Coba mun digegel maah. Moal kabiuratan akang maah? Oh kitu? Sok atuh. Risma ngajawab bari rek negel leung-leun lalaki hareupeunana. Lain yeu atuh nu digegelna. Naon atuh? Yeu. Ceuk Rahman nu langsung meletetkeun panona. Curugna diantelkeun kana bibirna. Kahoyona. Risma ngajawab bari jeletot Dewi nyiwit pingping Rahman nu terus jejeretean Dewi. Seuri ngagagak. Poho kana kasusah. Diuk Dewi dina kursi, neruskeun obrolan jeung ngarencanakeun mun manehna geus beres ngurus budakna rek ka Ciamis jeung Risma. Ngajugjuk imah Pak Anton pura-pura nanyakeun rek meuli tangkal coklat afkiran. Pancok ema oge naon, ema maah ukur lalajo da maklum ema geus kolot ayeuna maah. Ngurus budak oge moal bisa jiga budak ayeuna. Moal bisa ngabantuan mun si eneng boga PR atawa tugas lainna. Sok weh ari budakna daekeun maah, bawa. Indung jeung dulur-dulur weuh nu kabiuratan waktu Rahman balik ka lembur nepikeun maksudna rek mawa budak ka Bandung dipihapakeun di imah dununganana nu geus janji ngurus sapopoe jeung sakolana. Rahman memang geus mutuskeun narima niat hade Bu Asri kamarina, lantaran nu ditimbang-timbang dina pikiranana ngahiji. Supaya nani teu bisa ngahileu dan Dewi hirop manehna jeung Zainab. Anak awewe kanyaahna. Ari Bu Asri sorangan, bener weh lain nakon-nakon nyaah ka budak leutik teh. Komo Dewi ngarawatan Zainab nu dasarna alus basa, alus pola. Sadar di tempatna nu anyar ayeuna, leuwih hade batan kamarina nu kasebutna hirup jeung indung tapi asa sorangan. Tara diajak ngobrol. Teu bisa jajan malah keur dahar oge kudu kokotetengan heula sorangan, ka ninina atawa ka sawah, neangan impun jeung boncenang. Kadangkala ukur jeung beuleuum keuyuk mungkul. Ari di dieu, indung asuhna Bu Asri, tiap Rebo jeung Sabtu, ngahajapan nganteur jeung nungguan nepi ka bubar sakolana. Kadaharan jeung duit jajan geus tara kurang. Komo mun pirajunan Pak Dodi aya di imah maah. Sagala kaulinan, ti mimiti boneka laleutik nepikeun ka boneka Barbie nu hargana puluhan ribu,
dipangmeuli keun baritara dipenta oge. Padahal mimitina maah manehna sieun. Lantaran asa-asa Pak Dodi teh jiga lalaki nu pernah kaprego keur saree di kamar indungna. Tapi lila maah Zainab jadi biasa da akhirna ngarasa yakin salah jelema. Komo Dewi nempo Pak Dodi nu sakitu nyaahun pisan ka manehna. Jika poe harita, Zainab balik sakola, dijemput ku Asri dan nitih poe Rebo. Karek keluar tina mobil, Pak Dodi geus nungguan di tengah imah bari leunggeuna nyekel kotak gede. "Hayo, Bapak mawa naon ieu keur anak Bapak anu geulis?" Ceu Pak Dodi bari nuntun manehna diuk dina kursi terus mikeun eta kotak nu dicekelna. "Sok buka, ngan emamna tong loba teuingnya. Kuwaos saroges." Ceu Pak Dodi Dewi seuri. Leunguna ngajembel pipina Zainab. Ari dibuka teh, eusina es bonbon coklat batangan anu garede. "Ayo nyarios naon ka Bapak?" Bu Asri nimbrung tukang ngeun kursi. Leunguna nanggewi piring rek ngahuapan manehna. Keemam permenatos emamnya. "Awas Pak. Gera mandika ditu." Kitu satuluyna Bu Asri ngomong bari nitah ingkah ka asalakina nu katempo lusuh. Capee merureun loba gawe di kantorna matak nepikeun ka ati lupoe ge karek balik. Bu Asri terus ngahuapan Zainab, bari Zainab geus sababaraha kali ngomong yen bisa dahar sorangan. Tapi tetep teu didenge. Indung asuhna tetep ngahuapan mun manehna teu keur ka bengkel. Nya keur budak nu atah kanyaah ti indung maah jadina kitu. Kadiuduh kabeh jelema nu aya di imah keur manehna namaah asa dialungkeun ka alam anyar. Nu pibetahun pisan. Komo Dewi ayeuna maah unggal Sabtu atawa Minggu, bapana tara elat nepungan. Kadangkala ulin sapoe jeput di imah kontrakanana. Rahman nu ayeuna keur aya di imah Pak Asep Septian. Pengacara nu pernah ditulung ku manehna di hareupeun salon Imelda. Manehna kafikiran mentasaran ka pengacara soal manehna rek nepungan Pak Anton di Ciamis tea. Sok wengan ati-ati ulah nepikeun ka kaprogo pisan ku Yogi. Pak Asep nya tujuan sang geus Rahman nepikeun maksudna dati awal datang. Manehna geus nyaritakeun soal manehna nu geus diperedih ku Anita. Dicaritakeun kabeh eueuh nu disumputkeun bari saatik oge. Mun ayana naon, gancang nelepon Bapa. Jeung engke mun aya masalah di Ciamis. Tepungan weh Pak Rojak, anak buah Bapa di Tasik. Samemeh ninggalkeun kantorna. Pak Asep ngomong kitu bari mikeun kertas nu eusina alamat Pak Rojak tea. Isukna, Rahman geus mangprung ngaliwatan Raja Polah, dina motorna maju ka abeh wetan. Aya waktu sajam Dewi nepi ke Tasik kota, di mana Risma kamari ieu janji rek nungguan di jalan batas antara Tasik jeung Ciamis. Teu meleset, manehna harita geus aya di dinya. Langsung nyengcoy dina boncengan motor. Moal sumpang simpang Dewi, nuju ka kawali ka imah Pak Anton nu geus nungguan. Gening, nganggo motor Pak? Bosen paninten mau mobilan wae maahnya. Barang datang oge Pak Anton langsung nyongsong. Mawa Rahman jeung Risma ka ajero imah anu jabati gede teh, taris jeung pibetahun pisan. Lintu jigana mun abdi aya di dieu. Tis kieu maah moal lapar Dewi, Pak Anton. Beres dahar nu jigana geus disiapkeun ti awalna. Rahman neruskeun Dewi obrolanana soal manehna hayang meuli tangkal coklat afkir tea.
Kahayang nu sabenerna tambah ngaheran keun Pak Anton nu teunyana yogi boga bisnis anyar kana kaai. Kaduana ku parubahanana muun ngomong Sundana alus jeung kadang lemes beda pisan jeung yogi nu dikenalna salila ieu. Pan muun ngomong rada kasar jeung loba make basa Indonesia. Aya Pak tangkal afkir maah. Ngan teu loba. Sahektaran paling. Tapi Pak Anton teu burung ngajawab jeung langsung ngajak ke alokasi sanggeus manehna meakeun heula udut surutuna nu tirengse dahar terus ngelun dina biwir jedingna. Wah, jiga nu nikmat pisan. Ngan kacurigaanana teu lila da ari pangusaha maah asal jelemana nguntung keun ogi. Mikirna tara ribet darah manu disangka yogi ku manehna, teu loba nawar. Ngan menta turun 1000 satangkal tina harga nu diasongkeun ku Pak Anton ka manehna. Tangkal coklat afkir nu harita oge sapakat dibeuli. Minggu hareupna langsung ditarik. Resepna kieu jual beuli jeung Pak Yogi teh. Teu ruwet, icukol. Oh nya Pak. Pak Yogi masih di Kerawang pan. Sanggeus beres jual beuli, pira jeunan Pak Anton nanya kitu ke arah manu manehna rewas da teu nyangka bakal ditanya imah. Manehna gancang pura-pura menerkeun tali sapatu bari mikir kumaha ngajawabna. Masih Pak. Bapak kantos kitu ka Karawang. Tapi samemeh Rahman mutuskeun kudu kumaha. Kapi heulaan ku Risma nu mangjawab keun. Pernah, neng sakali. Samemeh terminal pan? Belah kencati dieu maah, dieu keut bangunan nu loba tapekong tea. Kelenteng, Pak. Tak nya kelenteng, neng. Paharup-harup jeung bengkel aneka baru. Meni sumanget eta Pak Anton ngomongna. Peda ayeuna maah meureun keur nyekel duit gede, sabagian pamayar Rahman. Teu sadar omonganana kitu teh jadi kauntungan keur Rahman maah nu teu kudu lila, nganyahoan di mana alamat yogi ayeuna. Ari Risma, kunaon milu mangjawab keun? Akang maah meni paur Pak Anton terus nyosok jero nanya nu lain. Balik ti imah Pak Anton. Waktu duanana keur jajan di warung kopi, Rahman nanya ke Arisma. Pedah weh Pak Anton nyebat Karawang. Karawang mah hampir tiap tempat abdi apal. Batan akang jiga nu teu acan pernahnya ka Karawang jiga namaahnya? Mun akan nu ngawaler, sidik abdi mah siun teu nyambung. Malah Pak Anton curigaeun. Risma ngejawab bari-bari seuri. Terus ngajak geura-geura indit bisi kasorean teuing ketinggaloun beus nu ka aci patujah. Da beus nganarik nepi ka jam 5 sore. Ayeuna manehna kudu balik deui ka Karangnunggal. Rek badami heula jeung bapana kumaha carana nuaran tangkal coklat nu geus dibeli ku Rahman nepikeun ka acara mawa ka agudang bapana bari ulah nepikeun ka akanyahoan ku Pak Anton. Rahman nganteurkeun Risma nepi ka meunangna beus. Geus kitu karek ngabecir Dewi sorangan ka Bandung bari sapanjang jalan mikiran rek gancang-gancang nepungan Anita di tempatna biasa panggih. Mun geus panggih jeung manehna, isukna mun teu capek karek-rek nepungan Dewi Pak Asep di kantorna. Jam 8-an Rahman nepi ka imah kontrakanana, teu kaburu mandi da karek gegelehean oge dina kasur, kaburu kasarean. Ngan diantara sare jeung henteu, rarasaan irungna ngabeu seuseungitan kembang malati jeung asa aya nu ngaharewos kana ceulina. Kang, tong hoyong mendakan heula. Hati-hati aya nu keur ngabobodo sarena ngadodoho. Kitu kadengena. Ngan sanggeus manehna hudang.
Nginget-nginget eta sora. Anita. Gerentesna. Rahman culang cileung da seungit malati saliwat masih ka ambeu. Terus manehna ka tengah imah. Ngecek panto hareup bisi tadi poho ngonci. Tapi da kayanana geus ngonci. Manehna balik deui ka kamar. Ngan waktu manehna ngareret ke akana eun teung, nempo aya nu ngaliwat, awewe di baju beu reum. Ari seak teh Rahman ngadada asa tariris. Bulu punduk oge rancung. Manehna mundur deui kana panto, muka koncina. Kaluar nepi ka jalan bari hate terus hari weus-weus. Jelema lain. Harewosna. Pak. Pauting-pauting keluar. Panas pak. Jigarek hujan jigana. Teu kajawab da aya tukang baecan nu ngetem hareupeun imahna ngagarewah keunanya. Enya, Mang. Rahman ngajawab arapaap eureupeuk. Nyaho aya nu hudang keneh di hareupeun imah. Rahman boga kawani asup deui ka jero. Tengah pautingan ngajak tukang baeca maturan ngobrol bari ngopi nepi ka asubuh waktu si emangna pamit rek ngajemput langganana nu biasa ditarik ka pasar. Isukna oge nepi ka abeurang, Rahman teu ka mana-mana da kafikiran terus kajadian pauting tadi. Teu kudu sieun ku jurik da manehna maah geus lain alamna jelung urang. Paling ukur ning sieunan atawa urangna nu kasiunan sorangan. Jurik moal bisa nyekek komo deui maehan, antel oge moal bisa. Inget alam barzah teh pan lir ibarat etalase toko. Manehna ukur bisa nempo. Tapi cikeneh manehna inget kana omongan bapana waktu bapana hirup keneh. Enya teu kudu sieun da pauting oge ukur bisa nembongan. Ngan sorana. Manehna yakin muun eta sorana Anita. Geus kitu terus inget muun nepi ka ayeuna, rehna Anita bari geus sababaraha kali diteangan gepancaan pernah panggih. Moal kitu. Manehna mimiti mikir. Boa-boa. Keur ngayakin keunana. Rahman indit deui ti imah. Panteng ka jalan yang seret. Tidinya sababaraha kali nanya belah mana jalan Van de Boer. Tapi sarua jeung kamari-kamarina nu ditaranya tetep eueuh nu nyahoeun malah mah sababaraha urang kalahkan nyeung seurigan. Ngan waktu rek balik deui ka imahna, pasanggrok pisan jeung Bu Asri di jalan nu ngelaksonan nitah nyampeur keun, waktu Rahman keur meuli bensin. Diuti imah. Untung panggih di dieu. Ari kaos olahragana si Neng Zainab di mana? Rek meuli di sakolahan ieu, geus beak. Sing horeng nanya keun kaos budakna. Jigana teu kabawa waktu kamari ieu indit ti imah. Jigana teu kabawa ku si Eneng. Kumaha atuhnya? Rada lila oge Rahman ngajawab biu mikir heula. Nyang geus ari kitu maah, ngan coba weh engke teangan deui di imah. Bisi poho kasulap selip. Maunang jawaban ti Rahman kitu, Bu Asri geukur ngomong kitu. Enya, Bu. Urang coba di teangan deui. Ceuk Rahman bari muka panto mobil rek kaluar deui. Ke. Tapi Bu Asri ngahulak. Leungeuna ngarawel kaos Rahman, nitah diuk deui. Geus diuk, Bu Asri narik deui kaosna jiga rek nyium beu haungna. Atuh Rahman kaget, nahan awakna ngerah tong antel, bari ngomong. Maaf Bu. Maaf naon? Tong nu aneh-aneh mikir teh. Tapi Bu Asri maksa narik deui bari terus angse kana beu heung jeung kaos nu harita dipakena.
Awak weh gagah jeung kaos weu teu. Tapi barok kitu. Saterusna Bu Asri ngomong kitu. Leunguna muka dashboard mobil bari rumpu rampa. Neangan naon Bu? Rahman penasaran. Parfum rose ke urmaneh teh kamana? Dibawa ke Imah Maan? Parfum. Nya. Parfum nu dibikeun ka maneh waktu balik ti salon teh. Rahman karek inget. Nya harita parfum teh ku manehna diteun-deun di dashboard. Bu Asri oge nyahoeun da hareupeunana. Mun ku bapa, teu mungkin, da bapa maah teu resepeun bau kembang ros maah. Manehna maah resepna bau vanila, maan. Ngarasa Rahman teu ngajawab Dewi, Bu Asri ngomong kitu bari ngahirupan mobilna jeung saacan nitah Rahman turun tina mobil manehna ngomong, keun cenah kaos si Neng Zainab maah, engke peuting rek dibiulikeun di dalam kaum. Ngan Rahman, sapaninggalan Bu Asri, beungutna saharita meni giuneup da manehna yakin ayeuna maah, parfum nu kamari ieu aya di meja rias pamajikanana. Parfum eta. Parfum nu dicokot dina dashboard waktu mobil pakaian Bu Asri dipake ku Pak Dodi. Cenah. Rahman nu kamari ukur nyangka wungkul, waktu nempo kuntung rokok. DJ Samsu jeung botol parfum, ditambah cok budakna yen lalaki nu kaperego ku manehna teh awakna gendut. Ayeuna maah bener tur yakin mun eta teh Pak Dodi. Cenah mun jalan hirupna jiga lalakon Ramayana. Nah atuh kudu dununganana nu jadi rahwanana? Lalaki nu geus lancang, maling pamajikan jeung harga dirina. Duhapun teun gantung dangweun, rupina dugi ka dieu heula, enjing urang teras keun episode salajengna, permios.